Sering orang dibere pepeling bahwa orang hirup di dunia ngumbara, tapi ngumbara mani habek-habekan poho kaler kidul, ieu ngumbara teh poho kabali. Padahal manuku urang geus kasaksian guru urang, bapak kolot urang, bapak urang, emak urang, komo musuh mah loba jasa geus teu dihitung teh mah. Tatangga urang bahkan aya nu anak, aya nu incu geus barali ka lemburna. Ieu ge urang tinggal nungguan, tur nungguan ieu moal kebel di nu paling moal kebel mah nu kolot. Moal kebel tah. Geus moal kebel deui tah mah. Jadi cek perhitungan matematika ge moal kebel deui. Urang doakeun nu kolot mudah-mudahan tere. Ya Allah. Tapi sanajan dikitu-kitu ge kula sering ngomong mudah-mudahan Haji Pedi jaga sekolot ya supaya ditarekeun. Nu pae urang curug orok. Nah iya segan. Aya deui nu maot teh pemuda. Aya deui nu maot teh handapeun nyana bae. Heran kula ge. Maksudna teu kanyana. Padahal ngadoa terus bae. Horeng ayatna nu tadi paeh mah horeng lain ku kolot, lain ku gering, lain ku susah, lain ku perang, tetapi ajal idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di bana geus datang ajal mah teu ngora teu kolot, teu budak teu awewe teu lalaki. Mentak urang kudu nempo ka ajal urang. Ieu aing irasi ajal ieu abeh siap-siap. Jeung paeh teh anehna teh henteu tartib. Lamun tartib mah mimiti kakak, mantel kakak adi, terus adi adina deungeuna henteu. Asal geus kakak urang geus aing mah di masjid bae. Emang gua bagian aing ayeuna. Atuh henteu. Masya Allah karim. Nah iya urang kuari hirup sabada di alam arwah, mimiti alam arwah, terus kuari urang ke alam dunia alam mulki, isuk urang ke alam barzakh, sakedeung kuari urang di alam mulki, sakedeung kuari di alam dunia. Nuku urang geus kasaksian ratusan bahkan dina pemandangan perang ribuan, Aceh tsunami ribuan, ngitungan batur bae pae, ngitungan batur bae pae. Horengan engke mah ka urang pae teh. Urang ge sok ngitungan ka gorengan batur bae, goreng urang tilok dihitung. Tak tololna urang tah. Goreng si anu salah si anu salah. Salah urang tilok dihitung. Nah eta nu kos kitu jeung beblon kos polisi kan oh nya mah nugakeun kasalahan batur pugunya anu salah. Maksudna ieu keur carita introspeksi diri. Nu pang-bahaya-bahayana ketika urang nyaritakeun kasalahan batur, ngoreksi kasalahan batur, kemudian orang teu pernah ngoreksi kasalahan orang. Cara kiai tolol tak kiai. Mantep kiai mah paheulana ka neraka sebenarnya mah. Mimiti kiai ka neraka, aju polisi. Aju polisi. Polisi kadua lah ka nerakana. Heulaan kiai. Heulaan kiai, ngan kiai mah kaluar polisi teu. Aduh, ieu keur carita dosa. Pangbahaya-bahayana urang hitungan dosa batur, kasalahan batur, ai kasalahan urang teu pernah dihitung-hitung. Tumandak dina ilmu tasawuf mah teu meunang.
ngitungan kesalahan batur kudu urang bae dihitung kesalahan teh merenung ke aing ieu ti isuk tadi hudang panggeulana ka deuleu naon oh ping-ping si mbah hiji hitungan tak hitung tas dalam ping-ping malah lain sakadar ping-ping haju ngongkong eta terus itu introspeksi hasibu qabla an tuhasab nu jelas urang kabehan teh bakal balik ka lembur nu asli anu urang disupri salila hirup di alam dunia ngumbara titah bebekalan jang ka lembur nu asli nu mantak ieu kiai ngarajakan ngaji bae ge ka umat nu mantak pamarentah ngajakan jujur bae ge ka bangsa nu mantak kolot-kolot urang ngajakan bener ge ka keluarga ieu teh maksudna supaya urang boga bekal jang balik ka lembur nu asli lantaran ieu urang yakin bahwa setelah urang paeh aya alam barzah kadituna aya alam mahsyar kadituna aya alam akhirat aya sorga aya neraka tah ngabangun sorga jeung ngabangun neraka teh kuari urang kuari teh ka lembur akhirat endek mawa suluh apa endek mawa batu bata apa endek ngabangun seuneu mawa suluh ka ditu apa endek ngabangun istana mawa batu bata mawa split mawa semen mawa naon deui naon deui kan nyaho ieu budak orang bawaan ka ditu apakah urang endek mawa seuneu nyin seuneu apakah hendak nyin istana dipersilahkan lamun kuari urang di dieu hendak nanya bae heulanan lamun urang ieu nonton TV ieu keur ngabangun neraka apa ngabangun sorga sia-sia tah ngridit ngabangun sorga apa ngabangun neraka aya sia ngridit teu tarol urang curug tolol tuh kan Masya Allah berbagai-bagai permaksiatan eta teh horeganan urang keur ngabangun ketika urang sholat ketika urang zakat ketika urang puasa dengan kata simpulna ibadah berarti urang keur ngabangun sorga engke di sorga ge beda-beda aya nu istanana agreng poharat aya nu biasa bae aya nu RSS di surga gitu maka iya mah teu kapanggih RSS ge di luar surga jeung mah maksudnya antara surga jeung neraka ka surga henteu ka neraka henteu ya Allah nu paling kurang kudu diinget ialah urang bakal balik ka lembur asli ketika urang kuari hirup di dunia Masya Allah karim kabeh paronjang-ronjang ketika neuleu kendaraan Masya Allah eta kijang nu anyar teh lampuna nongtot waduh warat geus ngomong bae nya sabaraha duit sih eta sabaraha duit sih mun kredit sabaraha bulan sabaraha tahun naik deui waduh Fortuner oh bohabat terus naik deui mobil anu nyana teh nyaho ngaranna teh wah nyana teh nyaho ngaran nyana mah ka mobil teh nyaho bagus bae urang lembur atuh ngaranna aja tah eta kendaraan neuleu imah neuleu pakaian komo neuleu urang Karawang Masya Allah tah eta urang dedeleuan nu kitu bae haju ku urang dihayukeun urang hanya sekedar sakitu ku urang diusahakeun dia usaha jang mobil usaha jang imah usaha jang pakaian usaha jang kawin deui
hasil paeh sakit gitu bakal jadi siksa orang teringet kakos gitu teringet kakos gitu Masya Allah kari padahal orang kuari keur ngabang orang kuari beli imah baju dibagus-bagus kendaraan imah sare ge pohara make kasur teh nu buatan pasar kemis teh Inoak Inoak itu bagus Inoak batu panas Inoak tapi ketika orang maut Masya Allah bayangkan kurang begitu orang maut roh orang keluar awak orang dicencerika baringkeun endetolan dulur kabeh ngalayan tandian bungkus kencengkeun pocongkeun teu nyaho eta sasaha apakah eta bupati nu kenceng kena gubernur leuwih kenceng deui polisi leuwih kenceng TNI hai kabeh ieu sih mah kiai sarua pocong-pocongkeun dipocongkeun teu nyaho eta letnan eta jenderal eta abuya kau mau kieu RT lain online ngeus dipocongkeun Masya Allah dipocongkeun bawa ke kuburan renungkeun ku urang ketika di kuburan nu kamari urang teu meunang salah kudu aya spring bed ku ari sama keun nu kamari kudu make AC bae ku ari boro-boro AC ya Allah ya Rabb saaya-aya kamari mah kudu kelega bae kudu tiis bae kudu memadai segala lengkap perlengkapan di kamar kuari di jero kuburan diuk teu bisa samak boro-boro loreng boro-boro jas boro-boro jubah kain kafan saaya-aya renungkeun coba ku urang pangbalikan urang nu asli seperti eta anu kamari komandana siap dan laksanakan siap dan kamu anak siap dan esok dundan selesai nu kuari buya sia esok selesai eueuh naonan di jero kuburan murid nu kamari ieu ka urang sungkem teh malah nincakan urang nincakan anu kamari siap dan nyana anu nincakan anak korek ada gua pangbalikan urang nu asli Masya Allah teu pernah kurang direnung tetapi lain sakadar eta anu paling bahaya jasad mah asal tina taneuh minha khalaqnakum tina taneuh balik ka taneuh ruh urang nu asal ti Gusti Allah balik da ka Allah kuari urang dipadu kudua hiji jasmani kedua ruhani ketika keluar khurujur ruhanil jasad ruh balik ka Allah jasad mah urang dikubur nu paling bahaya ketika roh urang ieu teu suci deui Allah bisa menerima karena keayaan roh ketika roh suci ketika roh teu suci ku Allah teu diterima ditempatkeun di tempat anu geus disadiakeun nu ngaran neraka ieu nu kudu direnung ku urang